Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui paliwahi sareng simpuri de tilu channel dina acara Dongeng Sunda. Dongeng babanyolan Sunda. Dongeng ieu dikarang ku Abah Kampung di Cianjur. Hatur nuhun Bah. Yen naskahna tos katampi menawi janten hiburan sadayana anu sami-sami mikaresep kalandeut kana ieu seni dongeng bebanyolan nanya sumangaah supados teu nyongkolong kana waktos urang pedar ieu kumaha jucungna cariyos dongeng bebanyolan Sunda di Abah Kampung anu bade ngabantu judul Parabot Daging. Sumangaah kapadayun sadayana ngopi heula. Wanci harita keur meujeuhna tiis ceuli herang mata. Di hiji imah anu panggung nu baheula aya hiji aki-aki keur maraban hayam bari ngawur-ngawur bangsa di buruan imah. Si aki kacida resepna momeh hayam bari ngawur-ngawur bangsa keur jongjon we si aki teh maraban hayam kurunyung si nini bari mamawa boboko. Erega mana Jani euy? Dalah Saki. Iya kami erek nisika keur naon maneh Saki. Ha ayu maneh deuneng yang kami keur maraban ayam. Aduh nini. Uring ge ajang geulina. Hayang ngajaran, hayang ngasaan, daging hayang ngambung, jebul nini, kami teh hayang ngadahar daging ngambung, jigana hipo daging ngambung teh nya. Hipo di mana? Sarki, hipo kene daging kami atuh. Cek si nini, baru hipo daging main lihat ini daging kambung hipo mau diungkep make raja make koning make sireh pokoknya mau nikmat jadi nikmat hipo adalah hipo daging kami siapa sakit ayam agar begitu teh cek si aki baik si ganung aral we mencit atuh hiji saki hayang terima engke bandingkeun jeung daging kami hipo mana daging hayam kampung jeung hayam jeung daging kami ai direk mencit jagoan kerjajang aing rek dibuncit aing hayang ada daging ayam kampung Jani. Buncit sini nih leos rek ngisikan sangu terus akhirnya nawak hayam mami hari sakiji kececet dibuncit hayam teh terus diurus ku si akhirnya wah segala beres rumah pakai macam pakai katuncar bang bodas muncang pokoknya mah digunah-gunah itu si akit teh da
da manehna geus yang sareng hayam daging hayam kampung ceuk manehna mah hipo urang pecapkeun toyo sini datang geus hati kumaha geus didahar jalan tinggal jaina ambula-ambula murane nang dibejan ku kami daging kami nu hipo mah daging hayam kampung maneh mah angger kumaha sok aing gerang bandingkeun ngeunah daging kampung atawa ngeunah daging maneh sok bandingkeun ku maneh ge rasakeun ngeunah daging kami atawa daging kampung jeung sini bari siga anu ambek wacapkeun pamiarsana peuting geus maneh peuting geus datang si daging hayam kampung geus asa seungit angin-angin matak di kabitan sok hati mawa ini daging kampung da pingpingan gede engke rasakeun ku maneh ngeunah nu mana daging kami atawa daging kampung arek juga tahu si aki teh nyokot daging hayam kampung geus asak pingpingna kana piring terus di rumah di sareng ngabadingkeun anak hayu ngilu ka kami si Nini terus asup ka kamarna biasa si Aki bari mawa daging hayam kampung eta asup ka kamar di rumah aya deui sok eta hayam daging kampung dahar ku maneh barangkeun maneh ka dahar daging nu kami sok bandingkeun cipu nu mana oh heuh atuh si Nini teh teu lila kitu teh si Nini teh boleh dah we sare pamiarsa ngadang Aisyah Aki bari nanggeui daging ayam kampung aing di Kadaris Bang baragada si Aki teh buka sarungna di rumah angin ini sok maneh ngadahar daging kami terus geger eta daging hayam kampungna rasakeun ku maneh ibu nu mana arti geus kitu mah pamiarsa celom si Aki teh ngacelom kana daging nu Nini lep siga kuku lep-lepan bari ngegel hayam daging hayam kampung bari si Aki ngegel hayam kampung teh manehna aduh si Aki cakeun mah kampung aduh waranya mah kampung si Aki kalep-lepan gitu si Nini terus bari ngedang teh ngomong ka si Aki Aki ibu nu mana daging teh ibu nu kami atawa ibu daging hayam aduh Nini ayam pelem daging nu maneh teh aduh Nini pelem Nini si Aki bari celom deui kana daging si Nini teu karasa daging hayamna kurang da bareuna dirasa-rasa asa ngeunah daging si Nini asa pelem si Aki aduh Nini beli pelem daging manehnya Nini aduh sakit nah atuh buat daging hayam kampung pelem kami deuleu sia masyarakat sakit daging anu kami siapa dihakan daging hayam ditampung dasar aki-aki nu tunyun siapa sakit aduh Nini pelem cakeun aku kapelem
gitu. Aduh, wahara abah kampung ya. Hatur nuhun abah kampung. Dongengna katampi pisan. Hapunten kasadayana bilih dina babanyulan Sundana ieu aya nu teu sapagodos sareng para padangu sadayana nya. Hatur nuhun kasadayana. Wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten. Wali topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.